Jadi baru tahu kalau di Bandung teh ada tempat prasmanan nasi Padang yang paling murah, enak dan pasti kenyang. Kumaha teu murah atuh barudak timimiti sayur kok, sambal, kuah-kuahan, apa yang kang minum lagi di dia mah free refill tuh gratis. Terus selama bulan Ramadan teh bisa free refill nasi sama dapat tajil gratis lagi. Wes puhu pakai teh mata juga ada barudak mulai dari 17 ribuan aja udah dapat nasi rames sama telur dadar. Barang ditinggal teh alas sesi kadaran Padang teh di segala aya kieu barudak. Timimiti rendang perdendengan duniawi terus kikil terus naon ngaranna teh ieu teh sayur kok pokona mah kabehanana pokona mah aya kabeh di dia. Si bumbu jeung si kuahna teh ngalaan sorangan barudak jadi benar-benar bakalan puas ieu mah. Istighfar 50 juta kali barudak. Ya teh mending ngeunang-ngeunat teh. Si bumbuna teh barudak jeung benar-benar kerasa pisan si khas Padang na teh. Amun deui si baru goreng mah benar-benar ngepros pisan. Tong ditanyakeun si rendang nama geus puguh tambah ngeunah. Jejer liasina teh wawaduk, ha? Teh mending ngeunah pisan. Geus puguh selama bulan puasa teh bakal aya tajil gratis barudak di mimiti candil kolak jeung naon goyobot ya teh dibikin ka es krim. Urusan di koroma tinggal di Syabor aja bae kene kami